Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika alladhina min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahuhum ilahu wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh wa la yuhituna wa huwa al-'aliyyul 'aliym. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qulub wa tu'ayyidu bihil qulub wa tuqaw bihil hawaij wa tudau bihil rawaib wa waswawaib wa yasfaru ma bihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qulub wa tu'ayyidu bihil qulub wa tuqaw bihil hawaij wa tudau bihil rawaib wa waswawaib wa yasfaru ma bihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhalu bihil qulub wa tu'ayyidu bihil qulub wa tuqaw bihil hawaij wa tudau bihil rawaib wa waswawaib wa yasfaru ma bihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah ya Rasulullah ya musibah da'wat. Amin. Ya Rafi'an darajat dari mal barakat ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sakhir lana mahubana wa madubana wa sakhir lana arjaqana wa sakhir lana arjaqana. Allahumma yassir alaina al-yusra. Allahumma yassir alaina al-yusra kama yassartahu li ibadikal salihin. Allahumma rizqna ilma wa rizqna al-fahma wa rizqna al-hikmah wa rizqna al-aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna لنكون من الخاسرين. اللهم اشرح بالصلاة على صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا وامسك بها همومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها يا أرحم الراحمين. اللهم أسر عاقبتنا في أمورنا كلها وأسرنا من خزي الدنيا والآخرة وآمنا بالمسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجل بالعلم وبركة برزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حافظ علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب والرجاء بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نجد دعوتنا إن الله على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. كفى يا عين صدها بما يسرق الله يسر برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumina amin. Dina paintenongi ayeuna edenya anca kita urang simpen heula edenya dan ayeuna urang sejak painten syukuran lah ka Allah nya sadayana edenya berpainten masing-masing urang sejak syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Urang painten parantos dipasihan painten biswa kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan painten kesehatan urang sing biasa ningkatkeun kana amal ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakali painten kantihun kanggo pangaling-aling urang sadayana rena teh nya dai painten aya bahasa teh bahasa nyata aya syukuran teh nya aya cenah salametan teh nya mending mana cenah lamun urang nyata teh nya dipilih nah mending syukuran nah mending salametan teh nya anu paling sae mah bahasa teh cenah syukuran sebab syukuran naon cenah dimarentah ku Allah Subhanahu wa taala sakumaha Allah madawukeun padkuruni adkurukum wasyukuri wala takfurun. Baik maraneh kabeh kedah emut kedah eling cenah maraneh kabeh ka kami maka Allah nyata jawabna. Allah bakal merhatikeun, Allah bakal emut eling ka urang sadayana teh nya. Naon pangna naon ta salametan naon ta anu naon cenah nyata afdol keneh syukuran bahasa teh salametan mah cenah kita teh sae ngan pilih aya tekad hate urang teh itu urang naon cenah anu bisa nyalametkeun teh nya eta pilih aya kitu cenah teh nya tak sae keneh bahasa syukuran teh naon cenah hartina teh kitu nya mun bahasa urang mah syukuran teh ngucapkeun nyata alhamdulillah eta anu mungkin kurang painten ka Allah rasa terima kasih saeuteuna boh painten bade ka Allah bade ka manusia tetep kurang nanta ujung-ujung nama kedah
nyata akhir nama kalimah urang ucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Dibuatan geuning ku hadis kanjeng Rasul ida aqqa nimatan qala alhamdulillah. Tayanya di mana-mana naon cenah jalmi kenging nikmati Allah Subhanahu wa taala pek anjeun nyata teu ngucapkeun alhamdulillah. Eta teh tawis syukron li nikmatin, syukuran kana nikmat. Ta paling sakadikeun naon cenah ngucapkeun alhamdulillahirabbil alamin. Toh urang tadi ibadah subuh gitu kan sampai ayeuna naon taun ini teu meunang naon tah nyata kaluas hate alhamdulillah. Tanya urang di wengi ayeuna sampai warga subuh teu meunang kaluas hate ucapkeun alhamdulillah. Tepang hebat-hebatna urang syukur teh tanya ngan anu paling naon cenah susah naon tah nyukuran kana diri urang nyata kana kasehatan. Tah cirina urang naon cenah nyata syukur kana jasad urang diberi kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Tasawufkeun naon cenah nyaeta awak urang ibadah ka Gusti Allah. Sagala parentah Allah pek usahakeun urang dilaksanakeun, anu naon cenah ku Allah dilarang dicarek pek urang dijauhan. Eta diantawisna. Demikian teh nya eta pirang-pirang cenah waktu nyata manusia nyata dibagi opat teh nya. Nyata dina sabali pain dari kanjeng Rasul auqatul abdi arbaatun. Ari pirang-pirang waktu cenah manusia dibagi opat eta teh setiap waktu, setiap jam, dan setiap poe, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun pasti naon cenah nyata waktu jalma nyata dibagi kana opat. Hiji cenah jalmi nyata sakapeung nyaeta sok naon cenah nyata meunang kanikmatan. Tah di mana-mana cenah jalmi dek istri dek pamageut meunang kanikmatan kaituna nyata tasarrufna kedah naon cenah syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tanya di mana-mana meunang kanikmatan. Geuning saur Allah Subhanahu wa taala di mana-mana urang naon cenah nyeta-nyeta nikmati Allah moal kaetaran moal teh nya sakumaha urang boga dunia segede kumaha teh nya keur hiji naon tah keur mayar naon cenah kanikmatan urang nyarios atawa urang barang tuang atawa barang leueut da moal kabayar teh nya sanajan boga naon cenah emas segede gunung adek mayar naon ye nikmat ka Allah gitu kan nikmat urang nyarios atawa nikmat kulem jeung semua kabayar teh itu ku hiji nikmat teh tadi antawisna. Mangkani ieu naon cenah Allah ngadamel kanikmatan teh ngadamel rahmat ngadamel nikmat Allah nyata 100 nikmat teh nya diturunkeun ku Allah nyata ka dunia ngan hiji bari ku sarare rea ieu teh bari ku orang kafir ku orang muslim ieu teh meunang kanikmatan di Allah hiji ieu teh anu 88 kira-kira cenah keur di akhirat keur di jero surga gitu kan teu kabayang kurang gitu kan lamun ke di jero surga pol gitu kan kanikmatan 100 nikmat ieu karek hiji di alam dunia geus nikmatnya teh nya geus nikmat teh nya ieu nantah kanikmatan di Allah anu kurang wajib disyukur teh nya ieu teh hiji nikmat teh nya anu sakabeh alam dunia itu kan ngan hiji-hijina ieu teh nikmat ku sarare rea sakieu nikmatna teh kitu nya kurang lamun kurang diebutan ditapak kurang ieu kanikmat teh Firlana ya wasi'a